kacaturkeun ditatar pake dulan Garut aya hiji kulawarga nu kacida masakatna bana nu jadi tatalang ragana mung saukur imah sacangkewok jeung balong tukang imah sagede kobokan. Baheula mah basah keur ngorakna eta kulawarga teh estu berat beunghar di lembur teh pangjegudna salakina teueuh menak ngan hanjakal loba harta lubak libuk teh teu dibarengan ku beunghar hatena. Karesepna eta salaki pamajikan teh ngan curak-curak jeung ngahambur-hambur duit warisan kolotna. Ari kangaranan harta sakumaha lobana oge tangtu ninggang dibeak. Itu oge harta kulawarga tungtungna mah ludes. Pamustungan nu bisa hirup senang ngarumas pisan ninggal kaayaan nu lieu geuweuh ragap taya teh. Sanajan kaayaanna kitu naon-naon nu tumiba ka maranehna teh tangtu we teu bisa beres ku humandeuar. Barang gawe mah tetep kudu da beuteung mah anger kudu dieusian. Sanggeus kaayaanna kitu salakina jadi rajin barang gawe sasatna mah teu bauan. Daek itu daek ieu rancage turapekan ngan abong adat geus kakurung ku iga karesepna kana ngahambur-hambur mah teu leungit. Bebeunangan hasil gawe sapoe jeput teh ludes-ludes wae. Eueuh nu nyangsang hiji-hiji acan. Boh kana tanah, boh ingon-ingon, dibekeleun dikahareukeun. Nu jadi pikiranana ngan kana eusi kadut. Kulantaran tararik-rik hirupna anger we teu aya menyatna. Beuki kolot mah tanagana teh beuki suda atuh penghasilan tina barang gawe teu kawas baheula. Nu mercaya gawe manehna oge beuki ngurangan da loba keneh nu jagjag jeung waringgas. Antukna manehna jadi leungiteun kasab. Kiwari sapopoena oge ukur jadi tukang buburuh ngarit. Kacaritakeun hiji poe waktu manehna ngarit di leuweung panggih jeung saurang pamuda nu sarua keur ngarit. Pangawakanana bersih jeung gagah. Saliwat mah teu mantes kudu barang gawe kasar kitu mah. Duanana uplek ngobrol, manehna ngebrehkeun Bang Balu ka eta pamuda. Kumaha kasusah nu tumiba ka dirina. Tina paromana mah si pamuda haateun pisan. Beres cacarita eta pamuda teh tuluy ngajak ka Bumunggang Gunung. Manehna teu talangke nuturkeun pamuda. Sanggeus tepi di Bumunggang Gunung, si pamuda teh nuduhkeun hiji tangkal kawung nu doyong ka belah jurang. Barang disidik-sidik mah horeng tangkal kawung teh aheng kacida. Kawung teh buahna caruk emas. Ieu teh tangkal kawung pelakar kunkuring, Mang. Cek eta pamuda bari tuluy naek kana tangkal kawung. Sanggeus nepi ka luhur tuluy mipit sababaraha siki caruk emas. Diasupkeun kana kojana. Geus kitu mah tuluy turun deui. Ari manehna bati colohok asa hemeng jeung cangcaya. Kang, kuring mah teu bisa marengan lila ye. Lantaran aya pangabutuh sejen. Sok we lah ngalah sacukupna. Ulah loba teuing. Kahareupna tangtu anak incu urang sarerea bakal sarua butuh. Jeung eta pamuda bari tuluy ngaleos. Heureut sawatara lilana saditinggalkeun ku si pamuda manehna teh kacida bungaheunana.
ningali emas nu tinggi lilap. Teu talangke tuluy ngudalkeun kabeh jukut tina karung geus pinuh. Laju naek ngala saruluk emas. Ngenjo emas nu sakitu lobana, dina pikirna ngalangkang deui kahirupan manehna mangsa keur berat beunghar. Antukna najan inget oge kana papatah si pamuda teu dipalire. Saruluk emas teh kabeh dipupu diwadahan kana karung nepi ka pinuh ku emas. Tapi waktu rek turun manehna bingung pisan. Karung nu rek pinuh ku emas teh hese nurunkeunana. Rek dipuragkeun kulantaran kawungna doyong ka jurang. Tang tu we moal bisa. Murag ngandung harti dipiceun. Ari rek dipiceun saware, tang tu wae lebar. Beroraah satengahna, dalah sasiki oge lebar kacida. Antukna saruluk emas nu sakarung teh dipaksakeun dibawa turun. Karek oge salengkah, awakna kaburu kabawa manten ku karung anu geus emas. Manehna jeung carulukna ragrag ka jurang. Emas eueuh nu kapuluh. Manehna nemahan pati saharita keneh lantaran katinggang pisan ku karung nu geus emas. Jadi anu tiasa dicandak dina ieu carios teh hirup mah ulah sieun nyakeun rinci ku batur. Masing-masing oge geus aya bagianana. Atuh lamun dina ayana ulah sok aya asa aing aya monyah-monyah nepi ka poho ka poe isuk jeung ka batur. Tang tue sifat-sifat nu sarakah mah pamustunggalna teh teu weleh numbuk disue. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.